Dia mau kenal. Iya, Nanya dia doang lapar dia yang mau etan omean bungkus sosis dia nya. apa lah kan balik sa poe ka imah. Nek mau ditiga duit. Ngajak ongko tadi ulin kan aing ka dia. Sanu ngajak ulin. Tuji aing dibawa ku dia ka dia. Atuh naon eta tadi na mobil nganggur. Bawa be ka dia. Mumpung eueuh mamah urang. Kayak mau orang ulin ke Bandung ya. Naon? Ulin ke Bandung. Nek naon? Kayak lebah eta dia buka duit be. Eta kolot dia ngeselengoh be. Kesewah dia ke sawah bawa orang mobil. Oh. Aing ulin mau mobil. Atuh piraku mobil kula. Bensinan kula duit Atuh kula. bensin mau ke tina aing. Atuh hade bae kayak paling Ieu mah poe naon ya. ngajak ongko ulin ieu mah aing di belanja ge henteu ieu mah teu anu dibawa nama mobil. Duit mah aya ngan cadangan eta teh abis aya naon bae ganti kendaraan mobil mah ih. Ke burung tama hareng ka mana ke Ciwidey nya. Oh, kadinya ge hade. Oh hade kayak poe naon nya. Pasti dia naik ke puncak. Oh, gunung. sih. Pasti lagu kayak gitu dia mah pasti. Oh gampang Jadi tama mau mobil ke orang. Dia mah guak bae pu jalan mana. Orang mau jalan-jalan orang hayang naon dia cenah ge. Datang ka dia yang dikere. Atis itu mau di jero dahareun segala naon. Bawa naon? Buka bae buka. Jitu tadi kunci teh naon? Boleh. Geura serius. Anda yang Ih. nah, yang pusing kan naonnya bo. Pas mau motor lihat dong yang suku. Karena nanti di dia nanggon parkir nang. Nganggur ya. Lain bisa nanggon parkir, nanggon mobil. Tuh nek naan kemana-mana ngomong diuk bae kadinya ta. Lain nanya nya. Ngopi tuh nek kuat naik geleng. Komun buang air. Biasa. Jawara. Jadi nu mau nage ngan diuk dong buburi. Atuh komo ieu mah dibawa nama cek mudin teh mah bit cenah ngageleng. Mudi mah tadi di jalannya kadal ngalewat. Nah, eureun. Atuh eureun. Beduk, nanti sesalaman dong ida kena kadal bro. Oh, Saking naon ini dia. ieu balebatan kadal berarti ya. Naon. Tuh kan ngadem bae mah iya ya. Abang batun iya ya. Saan pe digigir mobil cicing nama. Semoga batur batu. Oh, bogana. Tadi teh cek aing teh ya. Boga cenah Rin. Bah, di buku mobil. Ya, Coba indungna mama. Kemana naon nu kitu dikritik. Jeleng aja yang itu dong. Gue yang main nu iya nu eta mah nu aneh mah kadal ngalewat eta eureun tinya bisi bahaya kadal. Nantinya ieu bisi mantogana kadal. Sekarang masih lecet bawa mobil. Boah. Kadal lama tin pae. Dari dia aya naon tuh ka dia? Yang gabut be. Asal 5. Iya, jomblo mah. Jomblo menes makila. Coba sih dia jadi ya loba kang nama. Panguban emang yo, suntama. Sakapencretan yang bikang lulungin. Neng. Kalau keluar sih ka dia yo. Jumpa Karena saya neng. Dong kita pedagang cilok neng. Tuh, dole di lawang tengah. mobil saat iya. Tah, nah iya bayar. Nah baturan aing ngomong tuh. Aing ngomong mau dipercaya. Bedakan mobil saya. Mobil eta mun mah ieu ngajak aing ka dia ngan ieu doang. Bah, ampun. Tapi jodoh nu puasa ya ulin ka dia. Hah? Di jero cenah hakaneun mah. Oh, bacana mawa. Atau dikeluarkeun. Oh, berarti lapar. Ngeunah bocok Lapar. tadi lalengo. Selain gitu. Asal. Orang mah pembuktian do. Segera aing pang-sharekeun di Kang Den. Oh, coba nying lo bikang. Bosen aing geus putus ya aing. Tah kerja. Aing Nanya. Galau eta kayak main nyampe. Jogja mapan mere-mere. Heuy. Ulah wakan nyar ka Bogo. Nyar duit heula nu hade. Karak nyar bika. Heeh, tah makadinya Kelar bahasa nama. Lain bahasa. Tah kita pang-sharekeun. Barang mamahna boga eta, boga duit, beli mobil, ngomong nage bo asal seblak. Tadi banyak dong itu dong. Lain le gege aing mah ngomong karena dia aing memere solusi yo. Cok aing teh tadi Kumaha.
nyar duit heula nu loba bisakeun usaha karak nyar bikang imaluga glegug be di kampung hayang mah boga bikang di Tapi nu mana asli mah kadik nu asli melin kitu nyar duit bae 100 teh perak teh nyaho. Tepel kena kata sapion mobil udah kudak gue mah bikang mah. Nah, tadi tinggal di aing mah. nyaho bahasa kolot Yang udah jadi sorangan banget, pasti nyawa bos itu. araing mah kamana naga asup nek naon ulah nyeramahan aing Ayo mau nyerah bahan, nanya iya artina. atuh ieu mah CS aing tiba heula Atau berarti nyawa lah, bos mereka Oh, patah. ulun 100 perak karena kaca spion ke naon ta. Tempel kena kata sapion mobil. Paling udah bikang mah. emang uang itu bukan segalanya tapi segalanya butuh uang Ini kiwari ngomong na. Karena kita mau mobil, jadah dua. atuh lain haram jadah jika mobilan boga aing boga inung kulit aing Siarkan baheula aing. Naon? Bikang. Bosen aing. Siarkan si Dip. No CS dia Eueuh, Bukan hiji doang, aing loba mah. boy ipak Di boy. mana modelan kipak, boy dia mau percaya barang. pasti mau percaya tapi para banaon ya ulin jeung bikang ngarep-ngarep lagi bikang ngucap ulin Makanya untuk meret, boga boga hiji doang. Meski bae. Kan dia mobil dianya, boga kolot dianya, ndeng kolot. atuh boga sasalo si ku aing nu dibawa pasti boga aing Ngusik kereng bae Kereng kayak ieu nya. Aing dek ieu ulin, lain ulin si ketemuan aing jeung bikang menang na FB biasa. terus Engka aing minjem mobilna, sugan beda kena rina mobil mah. Kan pasti kadaleun mapan lain. Bisa meureun we ulah jenil ulah domang geus boga mobil kieu. oi kieu urang mah keur pada baturna bae mah nya kurang ketemu mah apa adanya bae Awas kolot nini engke ketemuan na. Henteu foto-foto Aya ke cinta gene lu mobil lain garulis henteu ieu mah asli Lain Palawan. lain lu Pas. serangan. boga duit dah jeung ketemuana Aya nang si aing kendaraan aya. mobil lain. ada aing Di pelajaran gitu makanya cinta kenal pot. Oh, nah dia cinta kenal pot barang ieu. Di main lieu. Coba si CS dia tak artikan sih. mesti mah ibarat angin bae mun ngomong ulah didenge Atuh lah gitu CS ong. sabodo aing ngana ceces kana sasalos Yo gena kumaha. kieu yo Oke iya. aing mah sama bensin ya Los. sabodo tengah di desian mah bensin aya iya yang penting mah ieu bikang dia paraban ira dia nek mobilna Beting. penting Nah, kemana penting mobilnya? Bisa dipakai barang itu. atuh teu kemana-mana ari kitu mah aing iya Geus mah konsen nata. Tadi kan yo ayo mau Tengah tik bensinannya. oh los bae aing Sakana mah. CS we. Oh. dia bae sorangan tadi. Ketemuan. Ari dia Yang naik balik ka ieu mah. mana tuh Nah, temu motor Iya panjang di jeung bawah eta aing mau motor man nek kumaha tuh. Balikna. sing didenge man-manan ni man-man aja motor aing. Oh, mana kuncina eta Jadi motor? motor aing, nu eta nu dipake ku Atuh Ridwan. dia kira jeung eta tadaukna tah Aing ngel. nungtur-nungturkeun eta. Jenama aing nu tekor ieu mah. atuh dia na mobil Oh, saya nganterkeun balik ke ka imah bareng Rid. Red. Kayak orang pas naik ketemuan. Wah, kakak keluar ya di jero mobil. Deuleuh heula wujud bikangna. Bising teu sesuai jeung foto, bising cek kasun mah nini barang. Geus asli nama dijamin pokoknya meugelis na foto-foto nama. Dia mah termakan cinta dijamin bae naon gitu. Kumaha teh aing bosen ieu kepuguh aing teh diputuskeun Dia kamari. Dia mah dong asal liang bete ya, nan dihantem bae. Aing nu anyar teh, aing nu anyar. Oh, sih aku mah penting bae. Hayang nyaran nu lemproh teh bodina dim. Dong Dong tapai. dia Yang belum dangdut. Oke lempro barang. gati aing mah senior dia mah junior gati aing mah suhu dan ulah di luar. sarokeun jeung dia ieu mah naon Gati kiwari mah. Zaman eta mah, zaman HP. atuh ngomong na kadinya tah Atuh ini gak bisa jadi doang parawan tuh karena efek iya. Dieditnya ke Itu sendamanya. pasti. Henteu pokoknya mah. Bentar geus ketemuan orang mau balik deh ayo. Selamat mencoba ya. Oh, Ayo. pokoknya bikang na gemon. Ayo. Karunya. Aing cenah balik heula. penting dia mah sore kene Atuh di mah aing heula tongkrong ke. Waduh. Atuh dia balik lempang hade burung. Ada motor mau dibawa. Merengut bae eta beungeut.
bisi no gorengan kan perang-perangutin ba. Aing kurang ade kumaha ro. Aing ka dia mau mobil balik bangkang ieu. Atuh mo. Nu edan ge cager heula. Itu. Tong motor burung. Dangnya mati bawa lain. Ya jadi bikin ibaratnya Perajahan. Atuh mah teu kuncina aing make mobil burung. Aing geus kira balik aing motor dia. Si motor emang goreng ieu. sudah ngagendang ba. Wah, dong bikang perengat pengipa. Kalau bikang mah hari di Bogor. Nah, dia rekam mana tuh di tempat aing meta. Nah, supir di dia nya tuh Supir mah di ditu tuh. kanan lah tadi kedet banget tebak mobil di Jepang asli. Tarik. Dim, nu hade tamo motor, jadi mati lok tamo motor bisa lecet barang tamo motor yang dasar mah hiji-hiji lah tamo motor nu hade mah wana. Itang kurak dia bahaja. Atuh aing mah mobil dia loskeun motor kieu. Iya dia yang terjadi ya. Dia main gagah babanya batu karak buang. Tolong juga hiru pangsa. Gua motor di dia rumuhkeun. Dia haras deh pangsa. Tapi dia mah bahaja aja iya aing mah mobil deuleu. Aing mah teh hitung-hitungan takana dulur Aja pada itu, balaya. jadi itu nu nginjem lagi lihat Aing nope. Teruskeun ku dia bae teh apa kita? Ibarat motor. Sulah ngawet baik yang makin kolot. Gerulut-gerulut teh jeung aing. Karoret amat deui gitu.